Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singkat ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian tanu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametdinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring Pak. Nanyakeun lamun dina bahasa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek simkuring Al-Fatihah, ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain menang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah, firman Allah, umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor, tungtungna ngan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan, kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain ku kiai ku bodor Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kanggo budak ngorah heula Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam lain cek ajengan, lain cek kiai lain menang neangan sorangan we Pak. Saya mah yakin, saya yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 ka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paeh. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, ngaluarkeun anu paeh tinu hirup. Ngaluarkeun anu hirup tinu paeh, anu paeh tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak ajengan, ka Bapak Kiai, ceuk Bapak Kiai engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak.